Ji, tong deket euy. orang boga pertanyaan yang mana Ji? Naon? Lamun misalkan ke masjid direk salat make sendal, menang teu Ji? Meunang atuh, Bray. Menang cek saha maneh? Kan cek urang bieu hanet keneh. Oh, berarti maneh mata apal ya batas sucina masjid. Si Ani tong nyepelekeun, Bray. Apa? Masjid aya batas sucina. Ya kunaon atuh maneh make sendal ke masjid? Ya atuh kan meh bersih, ame henteu kana najis. Dibalik, arek ge ke masjid mah teu make sendal. Nah, sama make sendal atuh meureun mawa najis ke masjid teh. Si Ani kan meh teu kena najis, Bray, make sendal teh. Meh Anya. bersih. Minimal mana teh ngahargaan marbot anu bebersih masjid. Justru eta teh bukti urang ngahargaan kanu jadi marbotna. Mah nya Mata ngahargaan. misalkan rek salat ka masjid teh kudu make sendal. Ulah. Make sendal ameh bersih, ameh teu kana najis. Cek saha maneh? Pancek urang bieu haneut keneh. Iya Ye. bener ya. Naon? Berpikir secara logika, cek urang ge pake eta unem. Dina logikana Ji, lamun ka masjid teh meureun ulah make sendal Ji karena kotor mamawa najis cek aing ge atuh haram. Lah eta jelema mawa haram justru alus, kudu make sendal mun rek salat ka masjid teh. Nah, kudu make sendal Ji. Nya heueuh kan atuh kur ka masjid hungkul lin teu ka jerona. Mana tadi ngomongna oge mun misalkeun rek salat ka masjid make sendal, nya kudu make sendal atuh mun teu di sendal mah kacugak. Amun ka jero masjid kakara entong di sendal. Si Ani. Pake ta otak pake.